Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng ibu di pangajaran basa Sunda. Dina danget ayeuna urang bakal diajar ngeunaan ngaran waktu atawa wanci. Ieu aya conto istilah wanci. Nu kahiji nyaeta subuh. Lamun di basa Indonesia nyaeta waktu subuh. Nu kadua aya isuk-isuk atawa enjing-enjing nyaeta pagi. Terus beurang nyaeta siang, sore atawa sonten sore, peuting atawa wengi nyaeta malam. Dina teks kawih nu tos dibaca ku hidep anu jejerna priangan aya kecap sariak layung. Sariak layung kaasup ngaran waktu atawa wanci dina basa Sunda. Salian ti sariak layung aya deui sababaraha ngaran waktu dina sapoe sapeuting dumasar kana kajadian alam. Yuk urang wincik hiji-hiji. Nu kahiji aya wanci tumorek kira-kira tabuh satengah hiji peuting. Wanci keur meujeuhna sare tibra. Disebut tumorek sabab di jam satengah hiji nyaeta keur meujeuhna sare tibra. Jadi sepi teu kadenge nanaon. Nu kadua nyaeta wanci janari kira-kira tabuh 4 subuh. Disebut wanci janari kusabab kebiasaan di bulan Ramadan kira-kira tabuh 4 urang keur janari atawa di bahasa Indonesiana sahur. Tuluy aya wanci balebat kira-kira tabuh 5 subuh. Udat-udat beulah wetan waktu rek pajar. Disebut balebat kusabab tabuh 5 panon poe geus mulai katingali. Nu kaopat aya wanci carancang tihang kira-kira tabuh 5.30 atawa setengah genep isuk-isuk. Kira-kira liwat pajar tetenjoan remeng-remeng keneh. Teras aya wanci murag ciibun atawa meletek sarangenge kira-kira tabuh 7 isuk-isuk. Aya deui wanci haneut moyan kira-kira tabuh 8 isuk-isuk. Nu katujuh aya wanci manceran atawa tengah poe kira-kira tabuh 12 beurang. Panon poe aya di luhur embun-embunan panon poe keur meujeuhna mancer. Tuluy aya wanci lingsir ngulon kira-kira tabuh 14 nyaeta tabuh 2 beurang. Waktu panon poe ngeser ka kulon. Wanci sariak layung kira-kira tabuh 17 dugi ka tabuh 18 atawa tabuh 5 dugi ka genep sore. Waktu layung di langit katenjo beureum. Teras aya wanci sareupna atawa harieum beungeut kira-kira tabuh 18.30 atawa setengah 7 peuting. Waktu geus mimiti poek. 11 aya wanci sareureuh budak kira-kira tabuh 2 hiji atawa 8 peuting. Waktu barudak leutik mangsana sare. Nu terakhir aya wanci tengah peuting kira-kira tabuh 24 atawa 12 peuting. Pancen kanggo ayeuna nyaeta latihan 5 di buku paket Rancage Diajar Basa Sunda kaca 57 dugi ka 58. Hidep eusian nomor hiji dugi ka nomor 10 di buku paket. Upami nu teu gaduh buku paket kerjakeun di buku catetan salin conto jeung soalna. Cara ngerjakeunna nyaeta hidep eusian titik-titik make ngaran wanci nu tadi ditataan. Contona ujang mah budak kurejak wanci janari ge geus hudang. Di dieu eusina nyaeta wanci janari. Ayeuna hidep eusian nomor hiji dugi ka nomor 10. Alhamdulillah pangajaran dinten ayeuna parantos rengse. Hatur nuhun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.